Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sedaya puji kagungan Gusti Maha Suci, rahmat kali salamna mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana, panutan urang sadayana, wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian dan Husaniyah bagian warayatubu eta yanubu sanes mantola umruhu eta ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyarru salam lawih goreng minhu ti itu jalma man ari jalma tola anu panjang umruhu umurna si jalma wasa'a fi'luhu jeung goreng kalakuanana itu si jalma wala yatubu jeung teu tobat itu jalma amma tina perkara naha anu parantos ngalarang hu ka si jalma Allahu Gusti Allah anu tina perkara wa huwa itu si jalma yatma'u eta toma yatma'u eta toma si jalma fi maghfiratihi dina panghampura nyungkeun hampura ka Allah. Wa asyarru jeung leuwih goreng min uti jalma man ari jalma azharo anu ngadohirkeun si jalma as-sadaqata kana sadaqah li akhihi ka dulurna al muslimi anu muslim. Wa yudabiru sareng ngurus itu si jalma lakukan si muslim
khilafaha kana sulayana wa asaru jeung leuwih goreng min uti jalma man ari jalma dahaba anu migawe itu si jalma awal umrihi dina mimiti umurna si jalma goklatan kana poho wa akhiruhu jeung ari akhirna itu si jalma kasalun eta kedul ala taatillahi kana taat ka Allah atas tekap. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngajelaskeun kajian tentang nyaca dunia. Salajengna wa asyarru man sareng leuwih goreng sahaman jalma tola anu panjang umruhu wa sa'a amaluhu panjang umur goreng amal. Makana urang nyungkeun ka Allah teh umur teh panjang bari diangge ibadah. Allahumma tawil umuri umusalangan upami lobaan Allahumma tawil umurana fi ibadatika nyuhungkeun ka Allah panjang umur baki dipare ibadah. Dari panjang umur dipakai ibadah mah rugi leres teh nya. Panjang umur bari sehat dipakai ibadah. Panjang umur tapi teu sehat repot. Komo teu dipake ibadah mah nya leres teh. Makana nyungkeun ka Allah panjang umur teh bari sehat yang ibadah kade tambahan. Ulah Gusti panjangkeun umur abdi. Tambahan dipake naon panjang umur teh dalamun aina urang hirup di dunia panjang umur tapi tadi peka ibadah batur geus paraos eta mah aya kenehnya. Makana upami diangge ibadah mah bakal berkah insyaallah umur teh. Maka ibadah sasa umur pakai ibadah berkah. Tadi dia jalma leuwih goreng tah panjang umur bari amalna goreng kalau kena goreng lebarnya lebar asli. Jadi sesa umur di dunia teh dipake karena kasayan padahal pintu jam midamal kasayan mah masih terbuka seueur pan aya hablum minanas aya hablum minallah. Sosial kamasyarakatan oge eta teh naon siasa ulang hablum minanas pidamal kasayan teh. Janten sakali deui dina urang nyuhungkeun ka Allah panjang umur tambahan bari sehat diangge ibadah. Lamun panjang umur sehat diangge ibadah rugi sarua eta teh nya. Bahasa Arabna mah Allahumma tawil umuri fi ibadatik. Gusti panjangkeun umur abdi bari diangge bakal ibadah insyaallah barokah. Salajengna wala yatubu amana Allah taala anhu bari eta si jalma teh teu daekeun naon tobat tina pagawean anu ngalanggar aturan Allah. Teu tobat lebar padahal kesempatan tobat masih terbuka. Ajilu bisolati qoblal fawat wa ajilu bitaubati qoblal
mamata kesempatan tobatnya masih kena aya ieu mah teu daekeun tobat tina laku lampah dorakana naudzubillah. Allahumma lautan hampura fa iza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim pek minta hampura ka Allah kalawan dosa aranjeun kabeh wa may yaghfiru dzunuba jamual aya nu ngahampura kana dosa illallahi amin Gusti Allah ka hartosna ulah putus asa tapi kedah naon urang kedah lega lah aya kene kesempatan bari manehanana teh yatma'u non yatma'u teh toma ala magfirati kana meunang hampurana ti Allah wa geus optimis sakitu tukang doraka tobat henteu hayang meunang panghampura ti Allah hese teh hese ada Allah mah lautan hampura ieu lautan hampura lamun urang tobat lamun urang minta hampura da ari teu minta hampura mah moal meunang atuh nya teh eta mah optimis penehanana toma eta mah teh naon ngarep-ngarep anu moal pihasilna toma dipayun dicontohkeun kumaha eta mah teh hayang pamulang anu leuwih nya hayang pamulang anu leuwih mawa naon mimitina teh mawa sampe balik mawa hayam niatna alus nu kadua mah mawa hayam balik mawa tah toma tadi nu kadua mah aneh babatan urang mah euy mawa sampe tapi mawa hayam pete ditanya kebeukieun Kang Haji mah hayam negeri mah ya hayam kampung wah manehana optimis rek mawa hayam kampung ka Kang Haji pasti balik mawa anak me dah eta toma teh leres teh anu moal pihasilun aya taroji aya toma taroji mah ngarep-ngarep anu bakal aya hasilna itunya ari toma mah moal aya hasilna moal aya hasilna tah ieu eta jalma migawe dosa teu tobat tarik optimis manehanana hayang meunang hampura ti Gusti Allah bari manehana teu minta hampura meunang moal kira-kira hampura nya moal meunang panghampura ti Allah na oge optimisnya wa asar salang langkung goreng min hati jalma man adhara sadaqata li akhihi al muslim wa yudabbira salang ngurus eta jamaah lapaha kana sulayana jadi bidamal sedekah yang katingali berarti aya niat naon aya niat goreng justru urang midamel sedekah teh kudu susulumputan ku susulumputanana nu katuh mere nu kenca teu apaleun tah eta ulah hayang dinaon aya hayang diobrol-obrol didahir-dahir ulah geningan aya keterangan sab'atun yudilluhumullahu yauma la dilla illa dilluh 7 golongan anu bakal menang iyu-iyu dina poe masar teu aya iyu-iyu kajaba iyu-iyuna Allah di antarana jami anu nyumputkeun kana sedekah mung hayang katingali sok di kampung masuk aya lamun ngabangun fasilitas umum masjid madrasah pesantren pos kamling jalan ai tiap poe Jumat teh diumumkeun mame khotib teh diumumkeun ku panitia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para bapak simkuring bade ngumumkeun jalmi-jalmi anu parantos midamel kasean manupikeun sedekah. Kahiji hatur nuhun ka bapak anu parantos sedekah 50.000. Kadua ka bapak anu katelu ka ibu anu ngaberebet eta. Nah ari para bapak badagna teh kasebutkeun batur mas 50 70 ai pas pangbadagna ditungguan. Nah ai beres teh di Bandungan didenge-denge da ulang pangbadagna 200 tapi teu dibaca. Awas ya. Nah beres Jumaahan teh ngadeg langsung nyamperkeun ka panitia, Kang ayeuna Pak Haji ulah aplikasi atuh aplikasi naon eta ngumumkeun teh di Bandungan ku abdi laleutik kabeh oge 50 20 ari abdi 200 teh diumumkeun Kang. Aduh Pak Haji hilap punten moal daek deui aing mah sedekah sia. Tah bahaya. Latung tilu sedekah tikum bil manni wal ada. Ulah rek ngabatalkeun ganjaran sedekah aranjeun kabeh ku sabab diomong-omong. Jadi leungit ganjaranna ulah hayang teh. Jeung wal ada nganyeri nu kumaha nganyeri mere mah ngan aya sifat aya akhlak anu teu raosen. Hayo we bolang pentok, hayo we jam sumbangan, tah dialungkeun bari goceng coba. Enakeun mah nya moal tah di dieu etika akhlak adab teh nya. Lamun urang masihan sing sae bahasa, teu masihan sing sae bahasa. Tah abdi punten kantos diobrolkeun nuju Ar-Rahman ngabangun naon masjid. Ngabangun Masjid Ar-Rahman. Panitana Ustaz awal kan nya. Abdi keur di bumi na tarojol aya ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Bu? Punten rupiah Bapak DKM, mohon panitia, mohon ngabangun Masjid Batu Rahman, mohon nya kitu mah. Sauna kakirangan keramik, mohon nya kitu. Hayu atuh urang ngeset jeung abdi. Abdi nu jadi saksina ge balanya milu abdi. Tapi kagus balanya sama jideun si ibuna teh balik, ibu teh di mana? Jeung saha? Urang naon urang isokeun, wios moal ini teh coba teh dibayar. Nah itulah bakat mung hayang kanyahoan ku makhluk. Da Allah mah geus apaleun leres teh. Geus apaleun tah kita belajar untuk berinfak tapi tidak tahu orang Allah mah mau ningal. Mun ulama moal beres teh bangunan teh da nya kitu akang mantuan sakumaha 2 sak semen. 2 sak semen tuh nya ulah diobrol-obrol. Makana di dieu kade sae sedekah ngan moal bisa jadi ganjaran lamun eta sedekah teh ku sabab diobrol jeung mere tapi merena teu ngangge akhlak etika. Rasulullah itu ahli sedekah. Tiap hari Rasulullah selalu memberi. Mun aya tuangan, mun aya artos selalu Rasul. Dugi ka kasumpingan putuna Hasan Husein di bumina teu aya nanaon bayangkeun. Rek kabungakeun incuna di bumi teu aya bade kumaha. Tuh da selalu tiap hari Rasul itu bersedekah berinfak. Salah satu contoh naon teh ya masihan tuangan kanu lolong tiap dinten Rasul ngahuapan lolong dihuapan nu lolong meuni atohun. Aduh ya nu ngahuapan teh meuni betah jeung naon make akhlak sapoe. Kadua aya di lolong dihuapan ku Rasul. Nah ari geus dihuapan teh anjeun ulah deket-deket jeung Muhammad teh gelo cenah. Padahal anu naon nu ngawapan ikhlas hate, ikhlas amal, bersih hate. Isukna ngawapan deui. Isukna ngawapan digogoreng deui. Hek punten Palurah Al-Mujahidin ngawapan jalmi anu lolong. Tuluy palurah digogoreng
isukan ngahuapan di moal palurah ditakol juga namanya ditakol kan uing ya saya teh gitu nya tuh ikhlas mana ikhlas amal bersih hati dugika di kumaha dicaci dimaki Rasul teu putus asa tiap di tengah wapan hiji waktos Rasul teu damang manggil Abu Bakar Siddiq aya kersananya Rasul teraskeun pada melan abdi bilih abdi pondok umur sok anjeun naon ngahuapan tiap dinten jam saanu ka jalma Yahudi anu lolong mangga ya Rasul Rasul ngantunkeun eta pada melan diteraskeun ku Abu Bakar nyanak sangu Abu Bakar milarian ka mana nu lolong ngadaguan can aya nu ngahuapan si utungan we maju Sayyidina Bakar oh itu jiga nama pas dicaketannya ditoel cek nolong wah geus datang ngahuapan teh langsung dihuapan cek anu lolong asa beda ieu mah ngahuapan teh naha anya gancang bae teu naon onti heula mah nyantai bari betah raoseun ai saur Sayyidina Abu Bakar muhun da tos gentos nya ka mana anu ti payun tos pupus nya saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangis tah nolong si Yahudi ngagudupruk hanapeun hareupeun Sayyidina Bakar Siddiq ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampura kaula Muhammad sanajan kaula teu ningali wajah anjeun tapi karasa mulia akhlak anjeun Muhammad tiap poe kaula ngahina ka anjeun tiap poe anjeun ngahuapan ka kaula teu putus asa hampura Muhammad ceurik eta tepi ka maca dua kalimat syahadah di payunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sanajan teu ningali wajah Rasul tapi karasa mulia akhlak Rasul tepi ka asup Islam tah eta anu lolong Yahudi naon tah mulia akhlak Rasul ahli sedekah urang mah jigana lamun ngahuapan tuluy digogoreng isukna ge moal datang deui nya moal datang deui nu lolong naon sababna akhlakna atuh dan nu lolong hade paslun ari eta hiji pasal fi alamatil khair hapunten nya aya nu ngetang bula mingguan kalima kaopat padahal katilu keneh ari abdi teh apa nyangupan we oh geuning di al mujahidin matak awal-awal ayeuna bade ka al kubro minggu ka ajeuna mah ngetang teh kaopat padahal katilu keneh nya katilu keneh nu mawi diawalkeun hapunten nya semua sakitu ulah kira-kira hapunten hatur nuhun aya ti palihwatan ieu ani mudah-mudahan istiqomahnya amin tiap wengi Rebo jeung wengi Senin nya wengi Senin mah ngasami ya aya kitabna di dieu wengi Rebo wengi Senin sakitu anu kapihatur hapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.